Komar nu ieu lahir aya teu nu ngaran Komar? Aya di dieu ngaran Komar nu leuwih kolot simkuring? Mang Komarnya pasti. Sanes tukang las sanes. Ngojek, sok ka sawah, tukang nguseup. Teu tukang naon atuh tukang teuing. Samemeh Mang Komar lahir aya nu ngaran Komar henteu? Aya Pak Komar. Samemeh Pak Komar lahir aya henteu nu ngaran Komar? Aya Aki Komar. Laras kitu. Samemeh Aki Komar lahir ece aya nu ngaran Komar? Aya Uyut Komar. Laras kitu. Samemeh Uyut Komar lahir aya nu ngaran Komar? Aya geus modar. Laras kitu. Di mana dikuburan aja? Pacan tadi laras. Jadi mun simkuring rek bangga make ngaran Komar da geuning samemeh simkuring ge loba anu make ngaran Komar. Punten emak kumawantun mana nami saha? Kakasih teh saha? Piraku Sahrini di Karembong. Ya sia piraku ka Sahrini di Karembong kitu. Jeung Senal Capit Sahrini maju mundur ge tijalik ke Senal Capit. Mak kakasih teh saha pun? Pula. Nah ieu teh hiji jelema dua ngara. Mak buating mak teh duit tunggal. Saha mak kakasih teh? Tong egeran Karembong kege parasmanan ya. Tuh orangnya lapar ditahan we kembali. Mun teu kuat lila ceramah berarti ustad geus lapar. Masa kakasih teh punten? Mak Nes. Ai samemeh Mak Nes lahir aya nu ngaran Nes. Oh mah hungkul. Nes mah memang sakti. Samemeh Mak Nes lahir aya moal kinten-kinten nu ngaran Nes. Aya yakin abdi. Aya di dieu nu ngaran Santi henteu? Samemeh Santi di dieu lahir aya nu ngaran Santi moal? Aya yakin. Jadi ngaran urang mah kira-kira pasti aya generasi pendahuluna ece. Tapi kakasih urang sadayana asmana baginda Nabi ece teu kurang teu leuwih Muhammad. Subhanallah di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihi salam sampai zaman Kangjeng Nabi Isa alaihi salam teu aya hiji jalmi wae oge nami Muhammad diwati baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Di Arab ngaran bahasa Arab teu aya nu gaduh ngaran Muhammad. Naon sababna Ustad? Wa utiyat ummu fil manami faqila laha innaki qad khamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Eta Siti Aminah ibuna Kangjeng Nabi keur barang rek brol pisah broleun rek lahir ece dina impenan disumpingan ku malaikat Jibril. Wa utiyat ummuhu fil mana disumpingan ku malaikat Jibril tuluy eta malaikat Jibril ngandika faqila innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Hei Siti Aminah, orok nu dikandung ku anjeun teh lain orok biasa, lain pi RT-eun, lain pi RW-eun, lain pi ustadeun, lain pi babinsaeun, lain pi kiayeun. Tapi anu dikandung ku anjeun teh subhanallah ce sayyidil alamin bakal jadi pamimpin sakabeh alam wa khairil bariyah jeung bakal jadi jalma pang alus-alusna umat jaga kandungan anjeun. Diwaler ku Siti Aminah mohon insyaallah ieu dijaga kandungan. Datos karaos ku abdi ge ieu ngandung teh teu capek, teu letah, teu letih, teu lesu, teu nyiram ece, nyiram kandungna ge teu capek. Pan urang mah kareke 2 bulan 3 bulan ambu samping salaki bau urang pan kitu. Ai duit seungit we kana duit mah. Pan aya nu kitu nya ce numbung deukeut jeung salakinya. Aya di dieu nu kitu anu nyiram mung deukeut jeung salaki. Eta teh poho kana Purwadaksya ieu ce heula dicolok ku saha? Teu naon bahasa lemesna dicolok atuh. Cobi dicolok naon bahasa lemesna? Ditublas papai atuh cok. Oh urang nyebutkeun dicolok bisi salah naon cingpang bahasa lemeskeun dicolokna. Kupan ditojos mah atuh kudik dibunuh. Ari dicolok ku salaki ari geus jadi mung deukeut jeung salaki eta orok urang ku pibandeleunana coba ku bantangul-bantangulna orok nu di jero beuteung. Da Kangjeng Nabi mah teu kitu. Katampi ku abdi hamilna ge gampang, hampang himping saur Siti Aminah. Teras upami saabadana kitu kedah kumaha abdi teh. Wasammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqba. Omat bager nyai di mana engke ieu orok lahir
ku anjeun kudu di ngaranan wasamihi idza wada'ati wasami jeung pe kudu ngaranan anjeun hei kana eta orok nu di jero beuteung ida dina nalikan wada'ati ngalahirkeun anjeun hei kana eta orok kusaha ngaranna ku ngaranan Muhammadan geus dititipan sameme lahir ge ngaran teh ngaran Muhammad umat teh lamun lahir umat ngaran Muhammad naon margina make jeung kudu dinamian Muhammad li annahu satuhmadu uqbah sabab ieu orok di aranan Muhammad teh bakal jadi jalma anu terpuji bakal jadi jalma anu dipuji ku saantero jagat alhamdulillah subhanallah pan urang mah borosot lahir ka kara lieur mikiran ngaran budak teh Siti Aminah mah borosot lahir candak ku akina Abdul Muthalib candak payunan Ka'bah diangkatkeun ka luhur eta orok dideklarasikeun bahwa ieu orok teh dinamian Muhammad teu aya jalma anu ngaran Muhammad begitu manten lahir di aranan Muhammad di tahun 2020 hiji aja di tahun 2020 hiji ayeuna ngaran pang seueur-seueurna ngaran Muhammad kapungkur jalma teu aya nu ngaran Muhammad sabab dijaga diraksa ku Allah tapi ayeuna eta ngaran Muhammad jadi ngaran pang seueur-seueurna sabab diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala sabadana diresmikeun alhamdulillah ningang teh di absen di kelas Aas hadir ngan hiji nu ngaran Aas aya di dieu Aas aya cung atuh Aas ningang teh di absen tina B Budi cung nu ngaran Budi ngan saurang di absen deui tina ngaran D Dodi hadir saurang di absen deui tina ngaran K Komarudin hadir ngan saurang begitu ngaran Muhammad nomor kahiji Muhammad Firman Hardiansa hadir nu kadua Muhammad Salwa Gazalba hadir nomor katilu Muhammad Zainul Arif hadir Muhammad Rendi Setiawan hadir hantam berebet ngaran teh Muhammad tina sakelas wae ge nu pang seueur-seueurna ngaran Muhammad komo saalam dunia leres kitu aya nu ngaran Asep di dieu teu kira-kira lamun dicanda ka Cirebon di Cirebon aya mah anu ngaran Asep moal di Cirebon mah Sumarno paling laras gitu kira-kira ngaran Asep di Inggris aya urang aku di Inggris ngaran Asep atuh ceu dijalikeun di mana indungna moal aya lamun di Jawa aya ngaran Supono di Sunda aya mah budak di aranan Supono moal paling Suprana apan urang mambung ku teh nya ceu tapi nami Muhammad cek di Sunda ayah Muhammad di Cirebon ayah Muhammad di Jakarta ayah Muhammad nya di Inggris ayah Muhammad di Amerika ayah Muhammad kantenan di Timur Tengah mah di Arab ngaran Muhammad ngaran ayeuna di tahun 2020 hiji survei membuktikan pang seueur-seueurna ngaran Muhammad alhamdulillah gitu cek berkah teh nah cenah tuh ustad oge teh di aranan Muhammad atuh tong nyalahkeun ka abdi da abdi ge kupun biang dinamian Muhammad teh dinamian Muhammad teh Komarudin tapi tahadus bini mah sadar diri ngaran sorangan ngaran Muhammadan begitu borosot budak lahir nu kahiji pameget gancang di aranan Muhammad nami urang kali simkuring nu kahiji Muhammad Dai Subhan Nadir di aranan ecek Muhammad da sadar ieu Muhammadan gancang dipapaiskeun kanu jadi budak ngaran Muhammad gitu mak pan mak teh nya hasil muludan teh balik ka imah gancang tepak tah nu jadi anak teh bejakeun anu keureuneuh budak teh mak titip bager di mana engke incuk mah lahir mun pilalakieun wayahna ku anjeun bake ngaran Muhammad hasil muludan mak hayang diaku jadi umat Kangjeng Nabi da eta ngaran teh berkah kacida kitu nu jadi nini teh di aranan simkuring ge kadituna mah kumaha anjeun we nu penting mimitina Muhammad simkuring ge nu kaduana mah Muhammad Dai di aranan Cep Dai budak teh naon sababna bapana Cep Uko anakna Cep Dai bapana Mubalik bapana Pendai cek indungna budak teh papa urang aranan we Cep Dai pan papah cenah Pendai heuh bener cocok papahna Mubalik papahna Pendai budakna Cep Dai henteu dumeh peda abdi ngaran Komar pamajikan ngaran Imas ngaran budak Marimas teu abdi ge teu kitu najan ngaran abdi Komar indungna Imas teu ngaran budak Marimas urang karunya boga budak ngaran Marimas sanami papanjangna Marimas rasa buah wah urang aku teh pas di absen karunya pas divaksin eraun di absen teh kitu henteu
laras pun bojo manamina Imas Siti Sarah simkuring komar henteu teu diaranan marimas kade tah orang lembur teh sok loba kitu pan pedah dume bapana Abbas indungna engkom ngaran budakna tuh kan gitu orang lembur teh dume bapana Ipan indungna Cici ngaran budakna osok tuh cenah nya ten abdi mah ece di Batu Jajar aya nu bapana Andi indungna Emi eta ngaran budak Aceh Andi cinta Emi si kehet aya jang budak nu kitu kolot eta kolot anu keur disebutna teh budak nama bucin neng bageus eta peda Andi jeung Emi kawin budak aran Aceh Andi cinta Emi naon pihartieunana si Aceh Gusti matang abdi ge ngaran teh alus da pedah bapana pendai sugan suatu saat aya generasi penerus pun anak itu cep dai diaranan cep dai jadi sesuai bapana pendai budakna cep dai tapi ece tong nurutan da belum tentu pantas apa ece mah salakina tukang useup beda aku budak diaranan cep kukumul sana ambil cep kukumul nah pan salaki aing tukang useup jangan aing macan otakan repot tuh abdi mah kabeneran bapana pendai budakna cep dai pantes ayo ece salaki tukang useup kumaha repot saha nami ieu aduh cep jujur nu kadua adina cep kukumul ngasa ieu tah ceu ieu ngaran grup hadroh ge baru dapat simkuring komar hartina bulan menta ngaran ka guruna cenah da simkuring mah dikobong teh disebut ajengan teh disebut ustad da lain ajengan lain ustad maklum jelema bodoh disebut teh amang teu meunang aya budak nyebutkeun ustad amang we ke simkuring mah da guru simkuring ge di Darupala disebutna aa guru nu kadua akang simkuring teu wani make ngaran ajengan disebut teh amang we di pesantren ge ku barudak teh amang cenah ari grup hadroh teh atuh aya geus loba nu ngulem abdi saha nami teh cenah grup hadroh pinter guruna ngaran guru simkuring komar bulan budak dibere ngaran budak ngai berenang ngaran hadrohna menang nyian simkuring aranan bintang bintang gejora najmus sobah itu lain ngih mikir heula cenah cenah bodoh ri ngaran guruna komar artina bulan tatim hadrohna ieu teh najmus sobah gitu sesuai ieu bulan ieu bintang engke nyanyi langsung pasti roma irama ge kopi di mana dirimu kan gitu aja cek si kopi aing di dia dina meja cek kopi pasti tuluyan anak roti di mana dirimu di sini kopi kopi menanti kan gitu roti tanun cahaya lain ngir mikir seteh nah orang lapar dibere kue ali melak gatuh cek orang biasa dahar donat dibere kue ali melak gatuh nyage sarua bolong tapi nggak suka bolong yang hitam ngaleut cek keajengan disangka akuarium sama rukna meureun akuarium beuteung kieu teh bahaya teras ya tingali nami baginda Nabi teh Nurul kadengke murang kali lamun lahir teh ulah ka mana karep nya paparin lamun pameget teh Muhammad agilang kade tah paparin nami Muhammad ka ngomurang kali nu borosot lah titip simkuring berkah ieu pangajian mun pameget aranan Muhammad kaditu nama terserah we urang rek ngagungkeun jeung ngamuliakeun ka junjunan urang sadayana nu diantos-antos syafaatna baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bade dinamian Muhammad bade moal mudah-mudahan nya ceuk sing barokah amin ya Allah ya rabbal ya habibal qalbi ya khairal baraya ya lijita bil haqqi rasulal hidayah ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah ya Habibal qalbi
khairal baraya ya rijita bil haqi rasulal hidayah balqani ya khairal baraya ya rijita bil haqi rasulal hidayah ya Rasulullah ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah. Ece hayang terang hartos nanti hayu urang ngopi lain yang ngira tuh bantuan nyanyina hayu urang ngopi sareng Pak Kiai di majelis urang ngahiji kopina kapal oh pantes teu diinum teh salah sok sekali sekali situ kadang ngon hayu urang tarik hayu urang sareng Pak Kiai di majelis urang ngopi ngahi pingkel cuma ngarusak lagu urang saminggu ngapakeun lagu eta teh hayu urang ngopi sareng Pak Kiai di majelis urang ngahiji kopina kapal buru tinyuhkeun buru anterkeun cing dari kece buru tinyuhkeun buru Citra lain ngomong HP wae teh nyanyi buru si Citra mah saya teman HP batur nyanyi sakeuceul balikan di awal bil barka sholawat sugana ece kopi kapal api atuh da waya kieu mah ai gudai mah ece gudai rokona ge kudu samsang nginum lagi kayak ngalegedai kudu bari nonton film Popeye kena teh ngacai tah waya kieu mah kudu kopi kapal api ya habibal qalbi ya khairal ya lijita bil haqi rasulal hidayah ya habibal qalbi ya khairal baraya ya lijita bil haqi rasulal hidayah ya Rasulullah ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah hayu urang ngopi sareng Pak di majelis urang kopina kapal buru tinyuhkeun buru tinyuhkeun kirang tarik kece buru tinyuhkeun oh meureun keur nah heurcak meureun dateng nu atuh tina dispenser mah kurang jadi lamun kopi kapal api tina dispenser mah teu ngabudah sepa alhamdulillah tak kitu ece barokah sholawat teh jadi sok laksana naon apa sing panjang ulah panjang sampean lucu ngese meuli calana panjang teras gak intajid ya toha binuril hidayah ya Rasulullah ya Habibullah jita bidinillah jikulal baraya ya Rasulullah
Ye kalau kah ngaleos ditanya jangan tes ya. Ibu hayang apa artinya? Kalau ngaleut lah kopi. Ngaleut kopi sadena apa? Matakna jadi mau bali gitu cek. Artos gentong. Urang lamun tos kopi. Parang atuh cek. Gua kadang pisan diung tadi teh. Baturan. Urang lamun tos kopi. Urang tarik. Urang lamun tos kopi. Dicocol make roti. Eta apa? Nah hanya padahal tadi wartos. Cica bisa kali ini. Urang lamun tos kopi. Dicocol make roti. Nuhun. Yantos. Udah lagu nage gitu. Udah aku tuh sesuai lah. Teraskeun ece. Kita ngabodor wae ngaji deui heulanya, ke lamun tunduh ngabodor deui. Depan abdi ka dieu teh diundang ngaos. Bodor mah selingan. Ari cuma tibalik. Serius sakedeung tunu kiung pingeus heula 12 kali. Itu teh nurul di dieu teh lain teh hayang serius ajengan betul oke. Rek serius seutik mau kerudung pink cocokan make bodor heuy. Saya eta mah lamun urang ngaji serius geus kerek gitu. Itu ka sebeleun. Atuh da eueuh mah heuy melong ka abdi pat kasedot. Tutupan ari heuy kayaknya. Abdi hampir kesedot mentak muntang dia ge. Teh wae teh tungkul jadi apa? Citra mana main HP wae atuh. Saya tama kuotaan ge menu kembali. Malah ya tuh. In bae sugane akuarium jadi di jero. Heuy mere cai herang tong kuo ngabahanan lauk kurang pelakeun. Teraskeun mah. Kiat keneh gumujengna kiat. Make pamper henteu. Tuh bawah hangseun. Hiji kaistimewaan Kangjeng Nabi teh tina ngaran ge luar biasa. Kira-kira lamun disumbang sambungkeun jeung ieu walimatul urs, walimatul nikah teh lamun di mana-mana gaduh murang kali engke agilan kali teh nurul teh tong diarana nu lain-lain lah pamengket mah mimiti nama Muhammad we. Kaditu nama mangga terserah Anda. Tapi kalau kata depannya, nama depannya bil barkah tafaul wayahna namian Muhammad. Apanya? Akibna wayahna bager kudu di ngaran mana Muhammad. Tah ieu biaya persalinanana asal omat aranan Muhammad kitu. Mantap. Barade moal. Alhamdulillah. Sabab da pernikahan teh euceut cobi ku euceut tinggal dina kitab Ihya Ulumuddin dina Faidatun Nikah. Sorry Imam Ghazali salah sahiji hikmah tina pernikahan tadi dina kitab Ihya. Ingat lain bisa macanan teu sim kuring pada cek buru baheula keur ngaji Ihya. Aya hadis anu ditukil ku Imam Ghazali dina kitab Ihya eta tanah kahu taksuru fa inni ubahi bikumul umam. Kangjeng Nabi teh kira-kira kanu rumah tangga teh nitah euceut boga budak. Tanah kahu pek anjeun geura narikah taksuru jeung pek geura lobakeun budak teh. Tah ieu teh dalil sok dipake ku ajengan haram kabe. Kapungkur pan geunjleungnya keur era Soeharto. Lamun keur usum pertama kali aya kabe loba ajengan anu berontak embung di kabe. Memang aya dalilna. Tapi lain dalil KB maksudna dalil anu menyatakan bahwa orang di mana nikah teh kudu ngalobakeun budak. Jangan naon cenah loba budak. Saur Kangjeng Nabi pa inni ubahi bikumul ummah. Sabab kami engke di yaumil kiamah di alam mahsyar engke jeung nabi nu sejenna bakal paloba-loba umat. Maka saur Imam Ghazali hikmah tina ngamalkeun ieu hadis saha jalma saha nu rumah tangga loba budakna bakal leuwih tereh meunang cintana Kangjeng Nabi. Euceut cinta teu ka Kangjeng Nabi. Ari Kangjeng Nabi cinta teu ka euceut. Kan eta nu jadi masalah mah. Da unggal jelema ge ditanya euceut umat saha? Ari cek Nabi euceut umat lain. Atuh teuing. Da abdi ge bisa ngaku mah. Abdi ge mantana Laudia Cynthia Bella cek abi cek Laudia Cynthia Bella nah, belum tentu kan gitu aja. Jadi nu penting mah lain ngaku tapi diakui hirup mah. Nah salah sahiji cara supaya orang jadi jalma nu diakui
nilai-nilai kecintaan aku Kangjeng Nabi salah sahiji lain hiji-hijina. Salah sahiji carana nyata ku cara nyeureurkeun murang kali diniatan rek ngadukung program Kangjeng Nabi. Alhamdulillah. Cek Kangjeng Nabi seureurkeun murang kali teh lutong di kabeh braget kitu juga meri sing loba. Nogan eta tuluy. Gitu. Ilas tanah kahutak suruh fa inni ubahi bikumul umma. Sabab kami ke diomul masar sok Kangjeng Nabi bakal pasir-sir. Boga budak genep lalaki Muhammad subhanallah syiar dakwah urang mempopulerkan nami junjunan urang sadayana. Sugan atuh urang mah tepati getol maca sholawat. Sugan atuh peda urang mah salat ke tepati alus, sedekah tepati loba ngan eta budak diaranan Muhammad. Sugan urang mah boga sapaat teh menang sapaat teh tina ngaran-ngaran atuh. Pan batur mah nu soleh menang sapaat teh ku sabab sholawat. Pan batur mah menang sapaat ku sabab getol sedekah, sedengkeun urang naon euy sedekah minang lebar haji loba teu kadugana zakat minang keneh hayang dibere tibatan ngaluarkeun kitu masukan atuh wasilah ku boga budak diaranan Muhammad euceuk jadi jalma anu bakal disapaatan ku Kangjeng Nabi. Alhamdulillah. Ceuk omatnya geus teu kaburu budak urang aya keneh incu, geus teu kaburu incu urang aya keneh buyut urang. Mamang semua mungkin anakan meureunnya juraku mah anakan rangsak atuh mah luar jero. Begitu teh hamil 7 bulan cuk meletus balon hijau pan si mama pakai baju hijau tanya meletus balon hijau dar kita mah rangsak mama tong hamil deui kade ada saha tuh manur kahamilan mana ge dari laut ngan buyut mah meureun kinten-kinten masih tiasa gaduh nyamanya aku mangke buyut mah wayahna namian Muhammad